drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyak. Nyak ku tuyul mah eta teh Bu Erna. Teuing Bu Erna mah manya usum kene tuyul zaman kiwari. Apa nanya di era sebelah ge anu leungit duit eta teh bejana mah ku tuyul. Teu bohong Bu Erna mah aya dina Facebook. Manya. Mak nyatain ku tuyul mah eta Bu Erna. Jeung nanya duit bunda anu dicokotna teh dan duit Bu Erna. Tuyulna apalin meureun bunda. Bunda teh ketua Bang Emok jadi apalin loba duit. Terus mun ku tuyul saha anu miara tuyulna tuh Bu Erna? Jika namanya anu miara tuyul teh saha Bu Erna? Tak apal Bu Erna ge bunda? Meni sok tara balik si Erna Sumarni mah. Teuing Bu Erna mah teu balik pisan eta teh bunda jadi salarion kieu. Terus bunda kumaha atuh teh? Coba tanganlah bunda di imah, bawa mah di imah eta teh muragna. Heueuh bunda sok tanganlah di imah, bisi mah nyelap eta teh dina cangcut cuk tangan heula we. Nya geus atuh bunda kajero heula nya, jugan aya di imah, nyelap dina cangcut meureun nya. Mangga. Nya bunda, meni sok aya we nya si gideg jeung leungit duit sagala Mama Neng. Naon Bu Erna? Kira-kira ieu mah nya saha anu miara tuyul? Meni tuyul deui Bu Erna mah eueuh tuyul mah enake tukul. Geus sama maneh balik. Mana desna teh hiji deui nya atuh kapanggih. Kumaha cenanya Mama Neng teh diajak ngobrol teh kalah ka Init. Tapi dah Bu Erna mah yakin eta teh pasti duitna dicokot ku tuyul. Yasmin, nah kamu ninggalkan Neng. Kan kamu mah miluan ekskul atuh, jadi aku balik teh heula. Udah tuh jadi atuh latihan ekskulna oge. Emang kamu teh miluan ekskul naon sih? Neng mah miluan ieu min ekskul paskibra geuning. Apa Neng mah ke cita-citana teh anu kieu geuning, anu menggimarkan bendera gitu di Istana Merdeka. Oh, kamu teh miluan paskibra, geus bisa kumaha wae miluan paskibra teh. Nya geus bisa baris berbaris atuh Neng mah min tinggal nanya. Siap gerak. Jalan di tempat gerak. Tuh. Sa, maknya gitu jalan di tempatna ya tate. Apaan kieu min anu bener mah siap gerak. Maju, jalan. Gitu. Nah, maju jalan teh letoy gitu. Emang kieu min anu bener mah. Nah gitu, ada kampus latihan cansi miluan ekskul teh. Acan. Terus, eta gerakan nanti mana? Nya, tino pikiran Neng sorangan sih. Pantesan we salah kieu atuh harusnya ya. Meni kaos nu heueuh teh si Jasmine. Kieu, siap gerak. Jalan di tempat, gerak. Gitu. Naon eta meni so cantik gitu jalan di tempat teh. Nya bewe dah aku mah emang cantik. Maknya cantik teh susuna rata. Bisa nih manek balik. Budak teh meni kurang ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik ini budak teh. Tukang goler eta ganti heula baju. Tuman cuma balik sekolah teh. Iya mah. Hayang dahar Neng teh lapar. Cing naon dahar mah? Tinggal we di dapur atulah mana teh sok loba tanya ai taeun teh. Iya. Emang kayak masih bunda heula nya. Dek naon ka si bunda mah? Urusan kolot meni sok loba tanya eta teh. Iye, meni goler heula Ganti baju? Iya. Kumaha ieu teh nya? Si Ujang can dibayar pasantrena, tapi duitna teh kalah-kaleungit. Lilieur kieu bunda. Bunda, kumaha ieu teh duit teh aya kapanggih? Oh, Mama Neng, maknya jika nama leungit we, da ku bundanya diobrak-abrik ke imah teu kapanggih. Lain milik we meureun eta mah bunda. Oh, Mama Neng, tapi bunda teh nya ieu teh bingung. Si Ujangnya di pasantren teh can dibayar bulanana, terus can dibere bekal di ku bunda teh. Maknya di karunya pisan. Maknya. Nah, emang ieu teh bunda teh boga duit eta teh kursa kitu-kituna 1 juta. Ya aya kene atuh Mama Neng, duit bunda mah loba aya 10 juta mah. Ngan ieu maksudna teh lebar we kitunya. Eta teh duit 10 juta maknya leungit. Heueuh bunda ari lain milik atuh da kumaha deui. Tapi bener tuh nya Mama Neng, duit bunda teh dicokot ku tuyul. Maknya teuing ku tuyul mah atuh bunda, paling ge murag eta mah. Maknya. Tapi nya Mama Neng ieu mah nya lamun murag atuh kuduna ge kapanggih. Ieu mah teh kapanggih berarti ku tuyul ieu mah. Mama, itu si Papa nelpon.
Heeh, Neng, ieu kedeung deui mama balik. Bunda, mama Neng balik heula nya itu salaki nelpon ka Dede. Nya mama Neng. Di mana nya ya duit Bunda teh leungitna? Nya. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ku tendang. Di mana Ratna? Ya udah shopping atuh Ratna mah, belanja, beli HP, beli emas. Oh, gitu eta teh. Nah, si Ratna teh boga duit di mananya? Apaan lain nganggur si eta mah? Asal ada curiga Ibu Erna. Terus juga ya, Ratna beli ini nih, kalung ada permatanya. Cantik banget kan Ratna? Cantik. Iya mah buah-buah si Ratna anu boga tuyul teh. Si Ratna iya mah anu nyokot duit si Bunda. Hei, cantik. Kenapa kamu teh ngelamun gitu? Terpesona ya sama Mas Ratna? Henteu. Ya udah atuh ya, Ratna masuk dulu. Capek banget ini Ratna abis shopping. Bye. Iya mah fix si Ratna nu nyokot duit si Bunda teh. Muasar ade iya mah si Ratna miara tuyul. Iya mah kudu kayak masih Bunda ayeuna. Assalamualaikum Bunda. Aduh, Bunda. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa naon itu teh? Bunda ieu mah nya si Ratna anu miara tuyul teh. Manya. Nu bener eta teh Bu Erna? Bener eta teh Bunda. Bu Erna mah teu ngabohong saeutik-eutik oge. Bu Erna ninggali langsung eta tuyulna. Nya henteu oge sih. Terus apa di mana atuh Bu Erna si Ratna miara tuyul teh? Apaan kieu caritana teh nya Bunda? Bu Erna teh balik di sekolah ngalewat ke imah si Ratna kan geus pasti eta mah. Terus si Ratna teh ngagerowan ka dieu cenah Bu Erna, terus nanyakeun, "Bu Erna aya lowongan teh di sekolah?" Cek Bu Erna teh da, nya eueuh lowongan. Geus Bu Erna teh balik. Terus teh Bu Erna teh bieu nya ninggali si Ratna teh balik ti mall eta balanja sia Bunda meuli emas. Duit di mana sok? Kan si Ratna mah teu boga gawe atuh, nganggur. Manya. Bener atuh itu Bu Erna. Bener Bunda, hayu ayeuna nya urang ontrok eta ke si Ratna ka imahna. Tapi bener teh eta Bu Erna, kita geronya alas kontrol efek teh salah. Manya. Teu Bunda nya, si Bunda mah geus pasti ieu mah ku si Ratna dicokot lagi ku saha deui atuh. Nya geus atuh Bu Erna, hayu urang tanyakeun heula, tapi tong diontrok nya. Manya, bisi salah ke urang era. Heuh atuh, hayu buru Pegat geus Bu Erna. Hayu. Lay. Panggil aku si Ratna. Selfie dulu ini sama emas baru. Tah gening si Ratna teh. Ratna? Jeung Erna mau kemana ini teh? Dek ka dieu, si Bunda dek nanyakan sesuatu. Sok Bunda. Nah, ieu teh jadi Bunda anu nanya na. Kan Bunda atuh anu perluna. Sok buru tanyakeun. Ada apa ini teh? Apaan Bang Emok Ratna mah atuh udah dibayar. Dan eta Ratna jadi kieu nya. Apaan duit Bunda teh? Leungit 1 juta. Terus? Terus teh, kumanya ya ngomongnya Bunda asa teu geunah kieu. Bunda menilai-lila, Ratna, mana miara tuyulnya? Naon sih eta mah ojol-ojol pisan? Bu Erna ge apal, maneh mah pasti miara tuyul, terus tuyul maneh nyokot duit si Bunda. Bener teu? Nah ieu teh jadi nuduh ka Ratna boga tuyul, emang kamu teh ada buktinya Bu Erna? Sok buktikeun. Nah jadi kieu ieu teh nya. Manehnya tadi isuk-isuk nanyakeun gawe ka Bu Erna, terus bieu nya maneh geus balanja sok boga duit di mana maneh? Kan nganggur maneh mah. Ya Ratna mah atuh ya punya uang dari mana we? Emang kalau Ratna punya uang harus bebeja gitu sama kamu Erna? Tapi oge nya. Halah, mah mungkin maneh boga duit mah Ratna, mun boga duit ge. Nah, teu mayar hutang ka Bu Erna atuh. Ya terserah Ratna we atuh, dek mayar hutang dek teh ge, nu penting mah ieu duit Ratna, lain duit ti tuyul. Geus atuh Bu Erna, hayu urang balik we. Cicing Bunda. Oh, gitu. Terus naon atuh buktina lamun eta teh lain duit tina tuyul, duit manehnyaan? Kamu teh mau bukti Erna? Sebentar ya. Mana Kela? Alah, di mananya? Bukti transfer. Emang aya tuyul anu setorna transfer? Tuh, pan lain Bu Erna. Ratna, Bunda minta ampun nya. Ya teh geus tutuduh ka Ratna kitu boga tuyul. Ari kitu mah geus Bunda balik heula nya. Nya. Iya Bunda, gak apa-apa sama Ratna dimaafin. Kumaha ayeuna? Era kan geus nuduh Ratna anu sembarangan. Henteu Bu Era mah teh era, nah jeung kudu era sagala. Mending gak tau malu pisan ini teh ya. Udah mah fitnah Ratna, bilangnya enggak, terus enggak minta maaf lagi. Kan cek maneh eta duit lain menang tuyulnya, duit maneh sorangan. Lain dong. Sok atuh lain mah. Bayar eta hutang maneh ka Bu Erna, kabeh. Nah jadi nagih hutang ini teh. Mengpeung ayeuna maneh boga duit, sok bayar ayeuna keneh.
Lain diengke-engke wae sih mah taramear hutang eta teh. Ya nanti lagi we atuh nih hutang ge ditatagih wae udah Ratna mau tidur. Bye. Dasar mana mah Ratna. Untung masih Ratna teh boga keneh hutang ka Bu Erna. Lamun teu kan Bu Erna era ya geus nuduh ka si Ratna anu macem-macem. Balik heula era. Mah, isukan di tita ka sakola cenah. Rek naon ka sakola? Nya teuing, bayareun deui meureun. Neng sia mah sakola teh meuni bayaran deui unggal poena teh meuni eueureureuhna eta kana buyar-bayar. Punten mah Neng. Nah si Bunda segala. Mangga Bunda naon ieu teh? Iya mak Neng, Bunda teh rek HP kunci imah. Har, emang rek ka mana Bunda? Dek ka pasantren si Ujang ieu Bunda teh, dek mere bulanan sakali dek mere bakal. Ari duit geus kapang ieu Bunda? Menya, acan ya eta mak Neng. Aing mah meuni lebar Bunda 1 juta leungit. Coba diinget-inget deui sugan aya nu ka imah. Ka imah Bunda? Sahanya? Manya, Bunda teh karek inget. Punten Bunda. Mangga, saha eta teh nya? Cepopon kitu. Kenal Bunda? Ih, kera laju si Resti. Coba Bunda rek pinjam duit ka Bunda. Sesugana we imah aja kitu. Jang naonnya cepopon. Jang mulai beas eta Bunda. Di imah teh nya kuat teka beuli eta beas-beas acar ngopo eta jeung sampe we cepopon mah. Manya, meni karunya kieu nya aya nasib cepopon. Kala atuh nya Bunda rek ieu heula mareman kompor kana cai. Ya Bunda. Cepopon anu ka imah Bunda teh. Tuh kan, soalnya Mama Neng ge ninggali eta si Popon kaluar ti imah Bunda. Tanyakeun sugana si Popon manggihan. Jadi ku cepopon meureunnya aya tadi cokotna duit teh. Can pasti atuh Bunda tanyakeun heula anu bener. Bisi mah manggihan atau kumaha si Popon teh? Atuh. Mama Neng, keur naon? Keur ngobrol. Ngobrol ke naon ieu teh? Iyo, Bunda teh kalau minta duit Bu Haji 1 juta. Alah, eta teh naha bisa sarua kitu ojang Ibu Haji Bunda. Leungit duit sabaraha Bu Haji? Meni loba nu leungit duit ieu teh? 10.000. Piragi duit sakitu ikhlaskeun atuh Bu Haji. Meni jiga nu miskin wae lain beunghar Bu Haji teh. Har, nya teh bisa kitu atuh Mama Neng. Apanya lamun 100.000 kurang 10.000 teh jadi 100.000 eta teh. Menya. Ya anggur we duitna loba atuh Bu Haji. Da Ibu Haji mah atuh butuhna ge 100.000. Geus nya Ibu Haji dek nangan duit Ibu Haji anu leungit 10.000. Mangga. Heulah meni dasar eta mah haji burung. Koret deui. Kitu. 2, 3. Adan. Manya teh kudu imah ieu teh Bu Erna. Si monyet. 1, 2, 3. Kira-kira ieu mah nya saha anu milih atuh heul? 1, 2, 3. Lagi.